Ceneng harita Jayapati loncat ngajauhan ti tempatan. Lamun tarung dirinya matang tuna bae papanggungan papalayon oge bakal ruksak. Meja-meja anu harita aya didinya bakal wah kaitu kadeu bisa ruksak dihantem ku bahasan TV. Matak Jayapati harita ngajauhan ninggalkeun buruan imahna si Bayu. Bahasan TV geus sarua harita nuturkeun cerilat harita celik-celik dua ciri harita pancuh nangtung menikeun ka ajeg eta pancuh nangtung nanate jeung di dua teutepan harita bantrok ngagunakeun elmuna supadalena jero hati Jayapati mah harita hayang seuri lantaran manehanana keur sandiwara kudu ngalakukeun tindakan kitu sangkan ngayakinkeun kana hatina Wulandari jeung si Bayu katut jalma-jalma anu nyaksian eta kajadian. Cerilat Jayapati langsung harita naraja ngagunakeun jurusna. Sawaki kilek blos. Basan tepi harita ngahindar atawa malicet sangkan teu kabeunangan ku panarajangna Jayapati. Kitu jeung kitu bae harita teh. Kilek blos. Ieu keduk das. Harita mah panarajangna Jayapati di Bandung harita kulengan katuh jeung kencana basan tepi. Ngajadikeun duanana harita ngacarik jeung bener ka tukang aya kana salengkahna. Basan teh ngagunakeun jurus Raja Geni, Raja Banyu harita digunakeun, sedangkan Jayapati dina waktu harita ngagunakeun jurus jejekan maut. Jeung Jayapati ngagunakeun jurus gugur saketi, mangrupakeun jurus andalanana. Cerilat harita Jayapati ngacurelat bahasan teh pigi harita ngacurelat. Baturakan dua kekuatan harita ngaliwatan pigelang leungeuna masing-masing ngajadikeun harita aya nu singkaraduk menikeun ka hangit. Hiu keduk das. Sorosod. Harita bahasan teh nyorosod. Jayapati ge harita dua sukuna teh nyorosod. Luar desa para kanca nyaksian kana eta tarung. Jalma-jalma ge nu hadir harita nyaksian. Tungtung nama lain lalajo panganten tapi lalajo anu keur tarung nyatana bahasan TV jeung Jayapati. Sedangkan Wulandari jeung si Bayu mah harita cicing we angar dina kursi anu geus disadiakeun bari jeung silih cekelan leungeun. Pokona nama boga kayakinan yen Jayapati teh pasti bakal unggul. Pasti bisa ngelehkeun bahasan TV. Matak si Bayu jeung Wulandari teh anger be cicing dina tempatna. Riuk-riuk sieun Jayapati teh kasorang. Riuk-riuk Jayapati teh sieun kasoran ele jajaten. Lantaran boga kayakinan si Bayu jeung Wulandari teh Jayapati anu bakal pinunjul elmuna bakal bisa ngungkulan elmuna bahasan TV. Sawuk yeuh kukuk harita suku katuna Jayapati menikeun ngables surah harita dek mindo kana bangetna bahasan TV harita loncat ka tukang keplos panarajangna Jayapati harita ngeplos. Bahasan TV harita ngagunakeun jurus Dasen Rara mangrupakeun jurus anu bisa maca pergerakan lawanna. Samemeh musuhna harita beres ngagunakeun jurusna. Bahasan TV mah geus apaleun kana gerak-gerakan anu bakal dilakukeun ku Jayapati. Dina waktu harita ge Jayapati ngagunakeun jurus gugur saketi harita ditingkatkeun gedoranana. Mangrupakeun jurus anu bisa ngahantem lawan malahan mah eta lawan teh bakal bisa mangpeng lantaran ngagunakeun jurus gugur saketi. Katabah gugur rongkah jeung saketi teh kawilang jurus anu ngaberatkeun ngandung kakuatan anu berat anu rosa. Cerilat buat ciri harita kokolepatan anu kantampo teh bayanganna bae lantaran dina waktu peuting. Sok sanajan dina waktu harita oncor oge dibawa ka tempat eta aya loba jalma, aya jalma anu mau oncor kadinya. Sok sanajan teu kabeh dibawa kadinya tapi katampo pisan lantaran cirimna teh kokolepatan kirim Jayapati jeung Basan TV. Cerilat hiu keduk das.
Harita bantrok dibae kadenge menikeun ka Singgaredug. Dina waktu bantrok harita jalma-jalma teh menikeun ka teu ngicep-ngicep lantaran hayang terus-terusan nempok kana sakabeh gurak-gerikna Jayapati jeung Basantibi. Curilat. Harita duareuna sing kolepati bae selih hantem. Harita mah tenggelan Jayapati keunakan dada Basantibi. Jajekanana Basantibi ge keunakan dada Jayapati. Duareuna pada kabedangan ku jurusna masing-masing. Yuk jebrod, yuk celebet. Aduh, cengkang. Duareuna harita pada ngacengkang. Curalit, calik deug. Duareuna harita koplol di jomantara saterus sama pancuh nangtung sok sanajan harita ngadalik deug heula sakedeung. Nyatana Basantibi ngadalik deug heula mundur ka tukang. Aya kana dua lengkahna. Lantaran dina waktu napak teh kaseimbangan Basantibi mah teu kajaga, nu antukna mah kudu mundur dua lengkah sangkan bisa mancukeun tangtunganana. Urang teruskeun deui Santibi, teruskeun ieu tarung can rengce, urang teruskeun deui. Iya, curilat. Jayapati harita langsung nerajang dibae ka Basantibi. Teu kapok-kapok terus bae harita narajang deui bae. Basantibi harita ngagunakeun jurus naga setra mangrupakeun jurus pinunjul manehanana. Harita tina dua leungeunna atau tina peureupna Basantibi ngaluarkeun naga warnana teh beureum sumebodas harita keluar. Siat blesat. Eta naga teh harita mangrupakeun cahaya ngabesat harita kana badan Jayapati. Jayapati harita ngabendung ku panerajangna nyatana gunakeun jurus gugur saketi. Bantrokan dua kekuatan harita disadak di jomantara menikeun ka sing Cileger. Hiuk Rugdas, hiuk Cileger. Jalma-jalma harita menikeun ka ruminghap lantaran ilmu kasaktian dua jalma ieu nyatana Basantibi jeung Jayapati kawilang rosa ilmu kasaktian teh dina tataran anu pinunjul. Siat. Harita Basantibi ngirimkeun deui bae naga setrana. Kita tadi oge dibendung bae ku Jayapati. Hiuk Rugdas Cileger. Terus-terusan we harita sing Cileger didinya di jomantara. Sorana nama kadenge di jomantara, bantrokan nama di darat. Tapi ke Cileger nama aya di jomantara. Si Bayu jeung Wulandari anu nyaksian kana eta kajadian ieu tarung lain tarung heureuyan tangtuna bae tarung teh tarung nyaan. Lantaran mun teh mah keuna kana jirim lawan tangtuna bae lawan teh bakal ngacengkang, bakal tatu anu parna. Nyari dina hiji mangsa mah harita Jayapati bisa ngusir Basantibi sangkan teu nyeun kakacauan di dinya. Hanteman demi hanteman Jayapati sok janajan teu ngagunakeun ilmu sapinuhna lantaran karunya nu ka Basantibi. Harita kebenangan Basantibi teh. Hiuk jebrod kurowok Basantibi harita ngaguak lantaran kacida nyerina. Cek dina sandiwarana Basantibi dina waktu harita. Aduh. Kedabut harita Basantibi mebeut. Si Wardi si Garmo si Daden jeung anu sejenna buru-buru harita ngulungan ka Basantibi anu ngagoler harita dina taneuh. Sabada kitu mah harita dihudangkeun. Basantibi harita cuma harita nenangtang keneh bae tarung ka Jayapati. Jangan heula sia Jayapati. Dina hiji mangsa tangtuna bae dewek bakal datang di ka dieu. Bakal Mas Pati ka anjeun Jayapati tungguan. Sabada kitu mah Basantibi harita dibantuan cenah nangtung dibawa harita teh ka tempat sejen. Lantaran Basantibi geus eleh tarung ku Jayapati. Usiwardi saparakan dibawa Basantibi teh kasisieun lemur panah. Sangkan naon sangkan teu curiga bae rakyat lemur panah mun teh mah eta kajadian teh disetting ku Jayapati jeung Basantibi. Sangkan aya kapercayaan ti jalma raya yen Jayapati teh bener-bener geus pabalik pikir.
Sabadana rengse harita lumangsungna tarung, Jayapati harita nyamperkeun ka panganten. Wulandari harita nampo bapana teu kuna naon ka cidabungahna, sok inggis ti tadi ge eleh tarung ku Bah Santibi mana teuing meureun Jayapati teh bakal tatu. Tapi tetela Jayapati mah teu kuna naon, mampu ngusir Bah Santibi ti eta patempatan. Nya sabadana eta kajadian tarung terengse, jalma-jalma dariuk di bae. Kadaharan-kadaharan anu geus dipikeun mah ku Bah Santibi diacak-acak mah diantepkeun bae cina ku hayam. Da dicokot oge geuleuh lantaran geus antel kana taneuh. Lumangsungna acara dina peuting harita, nepi ka wanci harita teh tengah peuting. Leuwih saeutik meureunanda jalma-jalma teh masih kene araya di dinya. Terkecuali harita si Bayu jeung Wulandari mah geus asup harita ka imahna. Ari Jayapati aya di dinya malahan mah dipernahkeun ku Aki Jalu teh di hiji kamar. Jayapati ngagoledag harita ngagoler dina kasur sabada kitu mah peureum keur bae Jayapati teh sare menikeun ka Tibra. Si Bayu jeung Wulandari ge Tibra lantaran capeun. Ari jalma-jalma sejen anu ngajajabkeun ka dinya anu milu jeung Wulandari dipernahkeun di tempat anu sejen dina imah di imah anu sejen. Aya we saimaheun lantaran jalmana atuh da loba. Dina waktu harita geus ngagaloler geus istirahat menikeun ka kerkeran sarare. Kasugri para wargi panjangna mangsa alam peuting teu kacaturkeun dina ujaring icarita kiwari urang kocapkeun dina mangsa alam isukna isuk-isuk. Manuk harita kadenge rarecet dina tatangkalan. Ucla-aclek kana dahan dituturkeun jeung babaturanana. Geleber kaditu geleber ka dieu. Surah hayam jago ge kadenge kongkrongok menikeun ka ngelewung metak lar jeung metak waas. Jayapati jeung Wulandari sakulawarga si Bayu jeung Aki Jalu katutini asna harita keur aya di tengah imah, malahan mah sasarap oge geus sadia. Sedengkeun sasarapikeun wadia balad anu ngajajabkeun Wulandari kadinya geus disadiakeun, pokona mah kadaharan mah teu kurang. Buah-buahan oge menikeun kaloba. Calabak bae harita Jayapati dahar Wulandari ge sarua sakulawarga jeung si Bayu menikeun ka dahar bala kecerakan. Sarengsena memuluk atau sasarap Jayapati mah harita izin ka Aki Jalu jeung Nini asna katut si Bayu lantaran dina poe harita pisan rek ninggalkeun lembur panah. Jalma-jalma anu milu oge kadinya harita amitan ka sararea. Puguh we Aki Jalu jeung Nini asna teh teu bisa kukumaha, si Bayu ge teu bisa maksa. Lantaran ngabogaan hak pikeun balik ka lemburna masing-masing ka tempatna masing-masing. Da sabada amitan mah harita bring bae. Jayapati jeung wadia balada ngabring harita rek balik. Nyatana ka lembur puyuh. Maijun oge harita balik nikreuh we leumpang. Sok sanajan perjalanan jauh tapi da ari dipikah hayang ku sorangan mah ku diri sorangan mah anu jauh teh karasana deukeut. Hate Wulandari dina waktu harita mangkarunyakeun lantaran Jayapati ayeuna mah hidupna teh sorangan henteu bebarengan jeung manehanana. Ari kahyang mah Jayapati teh bisa kawin deui jeung anu ngora. Nya ulah kolot-kolot teuing ulah ngora-ngora teuing ngan meujeuna bae pikeun Jayapati. Tapi tetela Jayapati teh acan bogaan pikiran nepikeun ka kadinya nepi ka harita oge singal bae henteu bebarengan atawa henteu boga pamajikan deui. Sok sanajan Wulandari mah geus ngijinan tibade toge sangkan Jayapati teh kawin deui. Wulandari jeung si Bayu harita diuk bageye-geye lantaran kacidasonona. Aki Jalu jeung Nini asna bisa ngarti.
Diantepkeun be uplek ngobrol harita Wulandari teh jeung si Bayu menikeun ka bunga, kadang mah seuri da kadenge seserian, kadang mah ngan saukur kitu mesem. Jalma-jalma anu kabagian rarawat harita aya bagian seksi peralatan kudu rarawat, bagian micinan sampah oge aya. Kabehanana ge geus dibayar ku si Bayu. Memeh acara lumangsung ge geus dibayar, lumatak sumanget pisan dina meresan barang-barang jeung micin sampah-sampah anu katempona teh ngaleuyah. Wulandari harita make kang kalung pamere teh si Bayu. Gelang nage geus dipake, anting nage sarua dipake. Kata mah moronyoy da atuh Wulandari nya sakitu geulis rancunitna harita dipakekeun kalung perhiasan anu endah. Katambah bae kageulisan Wulandari teh katempona makin moronyoy. Kesugri para wargi dina peuting tadi atau dina waktu acara rameanana si Bayu jeung Wulandari sabenerna mah di tempat anu nyingkur peuting tadi teh aya anu nyaksian. Nyatana Nini Carok nyaksian kana lumangsungna acara peuting tadi. Ari Nyi Nurmi mah harita teu milu, manehanana aya be di imahna Nini Carok. Dina waktu kejadian tarung lumangsungna tarung Jayapati jeung Mbah Santibi nyawa Nini Carok mah. Nini Carok kan bisa ngagerentes we dina jero hatena yen tingkah laku Jayapati jeung Mbah Santibi teh mangrupakeun kalakuan tipu-tipu ka musuhna nyatana si Bayu. Nini Carok oge bisa ngarti kemampuan ilmu silat si Bayu teh lain bantrak-bantrakeun. Mun teu mah bantrok Nini Carok teh jeung si Bayu centang tu Nini Carok teh ngunggulan ilmuna si Bayu. Tapi lamun nyokot wanojana namanya tana Wulandari pikeun Nini Carok mah hal anu gampang. Kan ieu teh pan parentah ti Nyi Nurmi. Ari eueuh parentah mah teu bisa gagabah dina ngalakukeun tindakan. Nini Carok sabada nareng si acara mah balik deui. Balik deui ka padumukanana. Nyatana dilenggok seureuh padumukanana teh. Nyi Nurmi harita aya di jero imah. Sok sanajan manehna teh ngagoler teu bisa sare lain ku pedah sieun, tapi nya kitu teh bae. Sedih si Bayu kawin jeung Wulandari ari manehanana cicing sosoranganan di imahna Nini Carok. Anon cai panonna ge harita murubut masahan pipina. Dina waktu Nini Carok datang ka dinya teh katampo jelas ku Nini Carok yen Nyi Nurmi teh geus ceurik lantaran sedih si Bayu kawin ka Wulandari. Kudu nama kawinna teh ka manehanana nyatana ka Nyi Nurmi. Si Nini bisa ngarti langsung bae harita nyaritakeun sakabeh kajadian nu kaalaman ku si Nini. Gowe harita Nyi Nurmi teh kaget. Teteh lah Jayapati teh bener-bener naon, bener-bener babalik pikir. Harita lumangsung tarung jeung Mbah Santibi dina kakuatan anu hebat. Sabadana Nini Carok datang kadenya maka imahna langsung we si Nini teh ngagoler ngareneng jeung Nyi Nurmi. Dalila oge ker si Nini mah harita meuni ker-keran tibra sarena teh. Ari Nyi Nurmi harita kalahkeun ka nyileuk hese pikeun sare teh. Eueuh waktosna parantose para kaum dangu jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.